Ada ngari teh aja ya. Bangun kurang kene ya. Emang biaya KKP sabaraha keras teh? Beli kopi 10.000. Terus beli cemilana 15.000. Can nyewa motor jeung bensin. Terus di mana kurangan yang aneh ya? Mending kene jual aing TV bapak mana tuh. Lumayan 200. Ulah TV mah ulah dijual. Peranti inung urang nenyo ikatan cinta eta mah deukeun geuning teu nempo sapoe ge inung urang mah. Geus aya nama ieu yang di duiteun dah. Atuh aya ka mana we ah? Cicing ke mana teu geunahan deh. Eta sia kita kungus muning ka kaki jojogedan. Kala bos kali deh miluan mal. Siap euy, kala pohon geunaheun ya. Oh sahulueun. Angker parusi nih. Omong ngari tapi teh mawa jukut. Jam bapak teh kena musibah. Samet ditinakeun ngaboa. Jukut jeung sulung teh leungit, jukutan. Enggeus we kitu enak mah urang laporkeun ka RT. Atuh geus saya ku Jamal laporkeun eueuh hirup eueuh gunana molor we jeung molor. Atuh laporkeun cik. Atuh hayu antar luan. Kan dewek teh jeung dewek marap. Nah aku naon nu ganteng loba nu bangor. Nyata aing atuh nu bangor loba nu ganteng. Yang Jamal, aya perlu naon ya teh? Atuh mangga cari ka di dieu. Lain teh itu hayang pangungkeun sapeker. Bapak urang leungit jukut jeung sulung-sulungna. Nya di mana mah leungitna? Mengkelah ku urang mawarkeun dina sapekernya. Lain mah baralik heula we baralik jung. Gua siap nuhun nya teh. Deket ayo balik ngerak gituan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatosan para wargi sadaya parantos kalengitan jukut sareng sulung-sulungna. Waswana anu Bapak Si Jamal. Pilih aya anu mendapat biasa lapor atanapi dongkap ka bumi abdi. #RT hatur nuhun.